Taeta puji qadim alal hadis. Puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim, puji qadim alal qadim. Wabeh nu Allah. Lain urang. Geus anan Allah ketika urang hayang dipuji musyrik. Ngaranna syirkul khofi. Hayang ka alam teh ngaranna riya, ngaranna syirkul khofi. Urang salat hayang ka alemna ku makhluk syirik khofi. Moal digajar siksa. Lantaran nu nita salat saha Gusti Allah, nu ngagerakeun salat saha Gusti Allah, nu mere tanaga saha Gusti Allah, nu mere ilmu kana yen eta salat teh wajib saha Gusti Allah. Kunaon aya dilaksanakeun hayang kalem ku pimitohaeun. Ih, cek Gusti Allah aing nu nita sia hayang kalemna lain ka aing. Cokot Gusti ganjaranna ka ditu di neraka tuh. Tah eta syirkul khofi. Pan puji teh nu aing kabeh ge mentek alhamdulillah sakabeh puji eta tetep ka Gusti Allah. Sadaya puji rek puji qadim alal hadis, pujina Allah ka makhluk, rek puji hadis alal hadis, pujina makhluk ka makhluk, rek puji hadis alal qadim, mujina makhluk ka Gusti, rek puji qadim alal qadim, Gusti Allah ka Gusti Allah. Nu Allah kabeh urang mah teu boga nanaon. Ulah yang dipuji. Ese jasa yang dipuji ku gagah ai gagah nu saha dicabut sia ku Gusti Allah gagagahan sia nu sia hayang kapuji ku gagah sia isuk pake teu dicabut bahaya. Aing hayang dipuji teh kulantaran jabatan aing luhur ai jabatan nu saha isuk pageto lain jabatan ada bae dipodaran sia balok tinggal balok sia tah dina pundak leg-leg ku sia balok. Ayang dipuji kulantaran sugi ai harta nusaha nu Gusti. Ai sia hayang dipuji ku kasep, ai kasep nusaha nu Gusti. Ai nu sia nu mana eueuh nu siaan. Hayang kalem mah ulah kumaha kain cak Allah. Lantaran sia boga ilmu aing eta teh cabut sia ku aing ilmu. Sia yang kalem ku gagah dicabut sia bahaya sia. Sia yang kalem ku sugih cabut ku aing harta sia. Awas lamun geus dicabut ku aing deuk ka mana sia montayang. Deuleu mantan lurah nu ngajopak ku ari teu boga nanaon. Baheulana mah gede hulu. Deuleu diunggal lembur. Teu kudu disebutkeun ngaran-ngaranna. Deuleu mantan camat. Nu kamari ieu kakalayangan kokoleongan paeh boro-boro boga mobil motor kempes teu boga teu kudu dicaritakeun ngaranna. Deuleu mantan bupati hina, deuleu mantan presiden hina, apakah Soeharto mulia keur hina cabut ku Allah maziahna. Awas ya nu deuk dibanggakeun ku sia teh mana nu aing kabeh ge alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti Allah. Suratul An'am beres surat Maidah urang ayeuna nyorang kana surat Al-An'am. Al-An'am eta artina pirang-pirang hewan ingon-ingon, hewan ternak. Di jerona rek nyaritakeun nu patali jeung hewan ternak. Ieu ayat ieu surah Al-An'am kagolongkeun kana surah Makkiyah. Bangsa Mekah hartina Mekah teh diturunkeunana Kangjeng Nabi meme hijrah ka Madinah. Setiap ayat, setiap surat nu diturunkeun meme hijrah ka Madinah rek di mana bae diturunkeunana eta disebut ayat Makkiyah. Di mana-mana ayat-ayat surat-surat nu diturunkeun sabada hijrah ka Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi lain berarti kudu di Mekah bae diturunkeunana. Sebab asbab nuzulna mungkin di Mekah, mungkin di Thaif, mungkin bae di Madinah, mungkin bae di mana bae turun ayat nama.
ngan Kangjeng Nabi meme hijrah ka Madinah ta eta teh keur cicing di Mekah seluruh ayat-ayat nu turun di mana bae disebutna makkiyah. Itulah mustalah tafsir. Ngan aya genep ayat hiji illa wa ma qadarullah. Pikeun ka 3 ayat jeung ayat qul ta'alu 3 ayat genep berarti eta mah ceuk ahli tafsir sabenerna mah ayat madaniyah nyempil di jumlah ayatna aya 165 atawa aya 160 ayat geus we ti mimiti kuari nu kolot bae balik ngaji di ngaji di talah. Jadi orang teu karasa saminggu boga saayat 2 ayat di talah. Teu karasa 5 tahun nu sabaraha puluh ayat. Itu kudu ngedekluk we urang ieu asal ngaji ka dieu talah. Asal ngaji ka dieu talah. Kiai cenah mun ngabejana ti keur ieu mah. Atuh mantak daun di kuari bae mimitian coba ulah tikeur ieu hayang nyaho coba. Engke bakalna aya evaluasi asa menang 6 bulan dites. Saha nu katalar beneran lulus, anu teu katalar teu lulus. Artina kalulusanana nu katalar menang 6 bulan ya ti surat ieu engke menang sabaraha ayat urang eta talar. Hareup saurang-saurang anu bisa balik, nu teu bisa ngendong di dieu. Nurutan keur di SD. Ebrak cek kira teh ngeunaan ngendong di paraban ku kiai. Masyaallah. Iyalah surat Al-An'am. Di jerona aya mafatihul gaib. Kunci-kunci kegaiban. Wah. Iya sugan we aya kunci jang mukakeun gunung di jerona aya emasan sia mah nu karitu bae kan pikiranna mentak wani ngeridit ge eta nu geus kitu resep karena dunia. Surat Al-An'am diturunkeunana model jumlatan wahidah sakaligus ayat-ayat anu aya di surah nu lain mah kadang diturunkeunana nungtut tapi surat Al-An'am ieu mah sakaligus diturunkeunana sebanyak 165. Ketika ayat ieu surat Al-An'am diturunkeun dibawa ku malaikat Jibril diiring ku 70.000 malakin 70.000 malaikat diiring. Bahkan aya anu khusus 12.000 malaikat ngiringkeun ieu ayat. Aya hiji ayat nu diringkeunana ku 12.000 malaikat lain leutik-leutik ayat. Masya Allah. Iyalah bakalna aya mafatihul gaib. Mohara ya mah. Lain letik-letik ayat ribuan malaikat ngiringkeun ketika diturunkeun ayat ieu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzilat suratul An'am ma'ha mauqibun minal malaikah. Kangjeng Nabi kantos jarios ayat ieu surat Al-An'am ieu diturunkeun luar biasa disertai ku malaikat sadama bainal khafaqain. Katutup ieu langit katutup ku malaikat lantaran ayat ieu surat Al-An'am ieu turun. Jadinya menghargai menghormati karena surat Al-An'am ieu sehingga malaikat nutup pajajahan langit. Masya Allah. Muharai pasti memanjur jasa pun pakai pelet kajian hukum ada. Muhara lantaran ni mai. Ya Allah.
Ka'ab bin Mahba non ki Ka'abul Ahbar nyaritakeun Fatihatut Taurat Fatihatul An'am wa khatimatuha lamun urang teu pernah maca Taurat sabenerna awal kitab Taurat eta awalna ieu surat An'am tungtungna ge tungtung surat An'am jadi di kitab Taurat teh diawali ku awal surat ieu tungtungna dina kitab Taurat tungtung surat ieu dina kitab Taurat teh kos kitu kitabna nu dicekel ku para Yahudi mun asli ngan kuari mah neangan nu asli teh hese ieu lah luar biasa ieu kita naon surat Al-An'am lain bantrak-bantrakeun bahkan aya man qara'a salasa ayatin min awali suratil an'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun sajelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat al-an'am tanu tadi alhamdulillahilladzi kitu khalaqas samawati wa ard tepikeun ka ma taksibun ke nu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta Naye wakalallahu lahu arba'ina alf malakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah. Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat. Pohara 3 ayat teh. Mantak ayat-ayat Al-Qur'an teh palohara sabaraha mun urang nyaho. Seperti kulu dibaca 3 kali sarua jeung sakurang. Hendak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran 3 bae kulu. Sarua jeung tamat Quran. 3 kulhu sarua jeung sakurang. Mantak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Quran eta. Masyaallah. Iya ayat lain letik-letik ayat teh we. Nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa. Geus kaistimewaanna mah hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu mah jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat ieu. Mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu. Wala jasa. Bahkan lamun aya setan deuk ngalirukeun, deuk ngawaswaskeun, deuk ngajerumuskeun ka manehanana mun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu mataksibun na ieu setan ge moal kuateun da pokona mah dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan cek setan teh nyokot deui bae motor ngridit ya nu itu ge aman pan kiai ngomong haram teh bohong buktina sia kan katutup nyokot deui bae eta setan tak kos kitu baik bungkeulekan maupun bisikan hati nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari tapi ieu anu di jero hate eta teh lamun urang sering-sering maca ayat eta moal nah naon atuh make jeung ngridit mun boga duit meuli malah-malah sapira dunia atuh eta bisa kos kitu tah nah ieu lumayan ye berarti ieu ayat pohara ieu jadi berarti jang niiskeun hate yang supaya ulah kagoda ku setan ikan orang setan ya ampun jasa ieu mun kadeuleu membeureun loba jasa nu gelut jeung setan kelantaran setan teu kadeuleu jadi urang teh tenang-tenang bae setan teu kadeuleu jadi tenang-tenang mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa teu kadeuleu hana setan teu kadeuleu insyaallah haja urang na elehan bae ku setan eleh bagus boro-borona naon itu ulah neuleuh awewe beuh ulah neuleuh awewe asal lu sugan ingat bahwa ieu teh henteu meunang henteu biasa bae hate teh ditutupan ku setan deureus anu ngora mun kolot
betah bae betah nu kolot teh kok bobono putih mah tuh atuh terlena sanjilang umur geus 80 tahun ya atuh nya waduh cek jana lain deui jeung nu di imam surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wallahu a'lamu bimuradi. Alhamdulillah sadaya puji lillahi tetangtu ka Gusti Allah. Mun urang ngabahas make bahasa alat mah atuh babari. Alhamdulillah teh bisa dijadikeun lil sigro kulul hamdi atawa lil jinsi jinsul hamdi atawa lil ahdi alhamdul ma'hud fi dhihni. Nu jelas masa kabeh puji berarti mun ngabahasakeun sakabeh puji-puji teh loba. Namun cek ahli usul mah lain kitu. Alhamdulillah teh mufrad mu'arrafun isi mufrad ditendenan alif lam itu teh yufidul umum. Geus al mufrad al mu'arraf yufidul umum. Mufrad mu'arraf eta maedahkeun kana umum geus nya mun nyaritakeun umum berarti loba. Geus sakabeh puji bahasana jenis puji bahasana loba berarti tinggal aya sabaraha ternyata aya 4. Aya puji qadim alal hadis mujina Gusti Allah ka makhlukna kos puji Allah ka Kangjeng Nabi Ayub innahu awwab. Kangjeng Nabi Ayub mah langsung dipuji ku Gusti Allah lantarannya nama dibere panyakit nu sakitu poharana ge teu pernah nyebut aduh acan. Teu pernah Kangjeng Nabi. Biasa bae. Biti borok sanggeusna borok terus aya bilatungan beak awak aku bilatung bau. Cobaan teh kira-kira ka Rasul ngakos kitu bae. Apa pernah nyebut adun teu? Doang itu pernah. Doang teu pernah. Allah bae Allah. Ngan hiji doang ketika aya bilatung nu endek kaletah usul ka Gusti. Ampura Gusti, lain abdi embung. Dicoba ku Gusti bilatung datang kaletah ngan mun letah kena bilatung abdi teu bisa nyebut ngaran Tuhan sakitu bae. Ieu mah da usul teh sakitu bae. Urang mah kakarak lieu satik. Ngadengu. Datang ka tatangga nanya geura ieu teh si kebo ngadu tah naon ngadengu. Tak kakarak dibere rieu doang. Kakarak dibere rieu doang geus ambal aya keluarga geus. Dibere urang rada darah tinggi setik sadesa nyahuan kabeh. Sadesa nyahuan. Tambah geus kuari mah aya diabetes sakabupaten nyahuan kabeh. Lantarannya nana kokoal auh-auhan aduh-aduhan. Jauh jasa jeung Kangjeng Nabi. Matak dipuji ku Gusti Allah innahu awwab. Ayub mah hamba aing nu loba babalikna ka aing. Tuh puji qadim alal hadis. Aya deui puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti Allah atuh urang muji unggal poe ka Gusti. Aya puji hadis alal hadis urang muji ka papada urang kasep amat, ganteng amat, geulis amat, barahan amat dan lain sebagainya. Eta nu Allah kabeh kitu. Aya puji qadim alal qadim mujina Allah ka Gusti Allah. Cak Allah teh panaing mah maha rohim, aing mah maha gopur. Puji Allah ka Allah. Zat aing maha rohim, zat aing maha gopur. Eta puji qadim alal hadis. Puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim, puji qadim alal qadim. Wabeh nu Allah. Lain urang. Geus anan Allah
ketika orang hayang dipuji musyrik ngaranna syirkul khofi hayang ke alam teh ngaranna ria ngaranna syirkul khofi urang salat hayang ke alemna ku makhluk syirik khofi moal digajar siksa lantaran nu nita salat saha Gusti Allah nu ngagerakeun salat saha Gusti Allah nu mere tanaga saha Gusti Allah nu mere ilmu kana yen eta salat teh wajib saha Gusti Allah kunaon aya dilaksanakeun hayang kalem ku pimitohaeun ih cek Gusti Allah aing nu nita sia hayang kalem na lain ka aing cokot Gusti ganjaranna ka ditu di neraka tuh tah eta syirkul khofi pan puji teh nu aing kabeh ge mentak alhamdulillah sakabeh puji eta tetep ka Gusti Allah sadaya puji rek puji qadim alal hadis pujina Allah ka makhluk rek puji hadis alal hadis pujina makhluk ka makhluk rek puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti rek puji qadim alal qadim Gusti Allah ka Gusti Allah nu Allah kabeh urang mah teu boga nanaon ulah yang dipuji ese jasa yang dipuji ku gagah ai gagah nu saha dicabut sia ku Gusti Allah gagagahan sia nu sia hayang kapuji ku gagah sia isuk pake teu dicabut bahaya aing mah hayang dipuji teh kulantaran jabatan aing luhur ai jabatan nu saha isuk pake to lain jabatan ada bae di podaran sia balok tinggal balok sia tah dina pundak leg-leg ku sia balok yang dipuji kulantaran sugi ai harta nusaha nu Gusti ai sia yang dipuji ku kasep ai kasep nusaha nu Gusti ai nu sia nu mana eueuh nu siaan hayang kalem mah ulah kumaha kain cak Allah lantaran sia boga ilmu aing eta teh cabut sia ku aing ilmu sia hayang kalem ku gagah dicabut sia bahaya sia hayang kalem ku sugih cabut ku aing harta sia awas lamun geus dicabut ku aing deuk ka mana sia montayang deuleu mantan lurah nu ngajopak ku ari teu boga nanaon baheulana mah gede hulu deuleu diunggal lembur teu kudu disebutkeun ngaran-ngaran deuleu mantan camat nu kamari ieu kakalayangan kokoleongan paeh boro-boro boga mobil motor kempes teu boga teu kudu dicaritakeun ngaranna deuleu mantan bupati hina deuleu mantan presiden hina apakah Soeharto mulia keur hina cabut ku Allah maziahna awas ya nu deuk dibanggakeun ku sia teh mana nu aing kabeh ge alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti Allah ialah bahasa muji ka Gusti tapi make bahasana make bahasa khobariyah bahasa teh ieu teh bahasa carita tapi insya nu dimaksud mah geus cak tukang ngaji mah khobariyatun lafzan insayatun ma'nan nu teu pernah mondok teu ceuli datang kang arti bae tetep celi moal ngarti teteges bahasa kos kitu mah mondok atuh sararia sia teu kaburu mondok anak ulah datang ka teu nyahonya sakitu-kitu acan tah ieu teh lamun cak nu mondok mah khobariyatun lafzun insyaatun maknan ngabahasakeun nama khobariyah ngabejakeun doang tapi nu dimaksud nama lain sakadar ngabejakeun muji ka Gusti Allah ku make bahasa ngabejakeun indah jasa kos kitu teh indah jasa mantak santri mah asal geus mangikos kieu masyaallah seuri bae nya mah mantak siga de besi aya kiai nu di imahna seuri bae stres lamun keur ngutak-atik masalah emang teu senyum kiai atau senyum kieu bae ngana dikutak-atik ku nya make alat oh iya aja make ilmu ma'ani waduh kabilaga bener dimantekan dan mantak urangnya nurutan di kadieu bener cak babajikan naon ka teu kaharti aing aduh Gusti Allah iyalah khobariyatun lafzan insyaatun ma'nan
di mana kanyahoan khobariyahna panrangkayanana mubtada khobar alhamdulillah jadi mubtada lillahi nakdirkeun isim jadi khobar geus rangkaian mubtada khobar mah atuh tah mangarana khobariyah Zaidun qaimun nyaritakeun bahwa Ki Zaid teh nangtung nyaritakeun Ki Zaid nangtung ieu ge nyaritakeun puji teh kagungan Allah ngan sakadar nyaritakeun bahwa sadaya puji teh kagungan Allah Aisyana muji henteu Aisyah muji apa henteu? Ieu mah dongeng. Carita bahwa puji boga Allah Aisyah muji henteu. Ka dieu sia. Ka dieu sia. Ieu bahasa aing, ieu bahasa muji teh kos kieu aing mah. Ngan isin aing lamun ngabesakeun bahasa hayang. Geus ta'adub ka Gusti Allah, aing mah bahasa muji teh kos kieu. Lantaran isin pun tapeta ka Allah geus nyaritakeun doang gede-gede nama menta okos kieu be Assalamualaikum jehe jasia anak ye ka bapa datang si sehat alhamdulillah Pak lain sehat-sehat deui aya awak mah Aisyah aya naon ieu kieu Pak anak nu hiji deuk sakola duit teu boga dongeng kan ngaranna dongeng kan dongeng eta kos kitu tah aju kuari ieu adina merjel deui aduh rumah sakit can kabayar Pak ieu kuari ge di rumah sakit keneh aju itu tuh nundek nyawa deh minta surubuk can aya duit eta kan dongeng eta bapada teh geus kudu jawab mentas ya berarti ka aing lain dongeng doang eta nu dimaksudna Pak Pak oh lain kieu jadi bapana ge deui bloon kabehan panamun kieu mah oh sia dongeng kos kitu atuh heuh Pak atuh geus dongengkeun bae di hareupeun aing ku sia itu bapana goblok anakna atuh eta mah kos kitu mah teh jaho bahasa atuh kudu surti si bapana oh jadi si anak saya di rumah sakit kan pamajikan di rumah sakit kan can kabayar nunggu kabar karak 2 juta kabehna 8 genep juta deui Pak Juk, atuh ieu nu ieu muriang deui tata kakana nu orok. Ju itu minta surubuk sakitu doang. Naon deui? Geus tungguan atuh. Tah eta bapak hebat anu kos itu teh. Eta bapak hebat, ketunggan bawa ka mana? Ya, datang mau martil. Tah ieu bahasa bilagah teh kos gitu indah jasa jadi teu kudu menta bah masyaallah kula mah tulungan bae di rumah sakit tuh eta henek ka bapak eta henek eta ulah ka bapak mah teu kudu kitu dongeng bae da hareupeun bapak oh atuh pan sia teh patalina jeung aing kolot sia kasusahan atuh berarti sok kolot ge milu susah geus bae atuh kono mah tungguan heulanan sia boga surat sawah teu eta bae jual heulanan tak kolot blon eta bos lain nambahan sawah pan kunaon itu batu nu aya bae duit abah lain aya aing atuh hayang peperet dina salah sia sarua sugan bae ku sia dijual malam aku 20 juta sia butuh 10 aing 10 beuh cak kolot cak anakna puyeng yang boga kolot kos ieu tah eta teh kos kitu okos urang bahasa untuk merobek hati wanita tidak usah tokmol aku cinta padamu teman teu bisa teu mah kos kitu mah tuh tidak teu bisa cukup ku sakieu doang ge jika aku melihat wajahmu hatiku merasa teduh Masya Allah aduh setiap saat bayangmu selalu ada di hadapanku Masya Allah sejuta bintang di langit satu yang bercahaya sekian Udin aduh eta awewe memaca kitu dah aduh robek hatiku sekian tah eta teh menta eta teh bahasa kos kitu teh memuji ngaranna teduh hatiku jika aku melihat wajahmu eta teh memuji ngaranna di jerona mah berikanlah secuil cintamu Aisyah atuh geus pinteran sia aing mah bugunan di sia
emang dongeng kitab ya. Bahasa khobariyatun lafdon insyaiyatun ma'nan panjang jadi dongeng tak ku ngaji mah jadi blak ngeunaheun mantap pondokeun anak kumaha rada aji habak ya tak bahas kos gitu bae angel dah jadi lamun geus ngaji mah sebenarnya ieu mah kudu tukang ngaji mah kulantaran ieu mah lobana nu teu ngaji supaya nyaho nu geus pasantren mah atuh kos kieu mah geus ipis ngan haju poho deui. Islamun ngabahasakeun in khobariyatun lafdhan insyaiyatun ma'nan berarti make hiji kalimah lain pada aslina atuh majaz. Mulai geus tah majaz tah. Ngageserkeun kalimah tina makna hakiki kana makna majazi per kalimah kuari mah per kalam pasti kadituna majazna ieu adalah tamtsiliyah atuh beda kena kadituna tuh lamun per kalimah majaz teh pasti istiarah mun teh istiarah teh majaz mursal oh ieu mah kan per kalam rangkaian mubtada khobar rangkaian syarat jeung jawab rangkaian dan lain sebagainya oh jadi beda ke ngagunakeunana ngalaksanakeun ngan tetep majaz kos kieu teh majazuhum kalimatun ustumilat fi ghairi aslihin lau qududiyat ngeunaheun dek pake samar kondi al majazu dah dereng-deng atuh babari mentak ngeunaheun mun urang mondok ieu teh maksudna mah ana unsiul hamda pi maksudna mah abdi teh ngabuktikeun muji ka Gusti ku bahasa carita sarua jeung kitu sarua jeung tadi anak sabenerna mah kula teh deuk menta ka bapak ku bahasa dongeng. Tuh, jadi lamun kolotna pinter dongeng eta lain ditanggap. Naon deui sia, naon deui tah? Naon deui? Atuh aing karunya jak ka sia. Cakana karunya sih teu mere belakon. Aduh. Masyaallah paling engke dijawab. Pujianmu dan rayuanmu luar biasa. Hatiku telah robek. Luar biasa. Aku pun sama seperti engkau Udin. Sebelum engkau mengirim surat kepadaku, wajahmu telah ada di hatiku. Namun maaf, galedek datang, jeger. Aku telah dijodohkan oleh orang tuaku. Wah. Walaupun demikian tetap cintaku padamu. Balas deui, kutunggu jandamu. Ieu kunaon kararitunya, hararese ya urusan. Ih gara-gara alhamdulillah ya. Masya Allah. Ini itu bahasa setigma. Alhamdulillah. Numantak mual ayah khutbah paling hebat eta diparake ku kabehan jak Kangjeng Nabi ge mun khutbah eta alhamdulillah alhamdulillahilladzi jalla wa ala alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah be tanu sok kurang make alhamdulillah kurang hebat atuh bisa bae deh ku kumaha hamdan ahmadu dan lain sebagainya tapi mual aya nu leuwih ti alhamdulillah sebab bahasana lemes luar biasa muji pakai bahasa carita Masya Allah aya muji hamdu ieu di dieu wa huwal wasfu bil jamil lugot teh cek lugot ma al wasfu bil jamil ku bahasa urang memuji ku bahasa kasep amat lugot ngaranna urang memuji gelis amat lugot barahan amat lugot ngaranna lantaran ai cek istilah ma fa'lun yunbiu an ta'zimil mun'im bisababi qaulihim mun'iman pagawean anu timbul tina ngagungkeun kana mere nikmat ku sebab eta teh mere nikmat. Jadi ieu mah urang make pagawean tah ieu kakarak pujina ieu puji istilah urang teh dibere ku Gusti Allah jadi manusia dibere ku Gusti Allah sehat
akal sehat pikiran sehat jag-jag waringkas kuari orang memuji ka Gusti Allah ku sungut doang mah bahasa tamu barahan amat Gusti Allah luar biasa istimewa Gusti Allah Maha Rahman Maha Rahim Maha sagala-gala eueuh nanaonan sakitu teu kudu make bahasa kos kitu dur zuhur wudu salat teu ngomong nuhun Gusti teu ngomong pake pagawean eta teh muji nu paling istimewa mah kos teu kudu ngomong urang datang ka imah dunungan urang teu kudu diomong dunungan mah luar biasa barahana ka abdi geus luar biasa beberean teh ka abdi teh geus hese nyaritakeun anak ulah ngomong kitu ka dunungan mah tembongkeun pagawean sia di hareupeun dunungan rasa syukur sia ka dunungan sia muji ngaranna begitu datang ka dunungan langsung ka dapur bersihan ka dapur kote terus bersihan jukut-jukutna sasapu ngepel dan lain sebagainya eta teh akan memuji rasa syukur tidak pemberian si dunungan geus beres kue bersihan cak dunungan garong atuh ieu mah tak eta muji daripada ngan kusungut doang ngan dibere kusungut doang eueuh tapak di mata dunungan tapi ketika datang sasapu koret dan lain sebagainya eta teh geus muji cak dunungan masya Allah kamari dibere 100.000 bagi imah jadi bara rezeki katut jeung kue na bersih judungan mendingan mana tah ngan omong doang jukut nyemrung daripada teu ngomong maningan nu teu ngomong tapi jukut lesa maning mana atuh maning nu lesa ngan dibere omong doang jukut nyemrung tai kotok ambalaya di dapur mararacet kompa dan lain sebagainya aing dibere omongan doang tengenahin tapi begitu datang ka dunungan rarapih kabeh ieu ge urang ka Allah ngan ngomong doang Gusti Ma'al Maha Rahman Maha Rahim ai salat henteu ai puasa henteu zakat henteu blod cak Gusti aing emangna naon cak Gusti pan sia teh aing muji ka aing mah atuh parentahan aing tah Paklun yunbiu anta limit anta zimil munim ku sebabnya na mere nikmat ka urang lakukeun puji ka Gusti Allah salat puasa zakat dan lain sebagainya puji aya di syukur mah syukur bahasa orang terima kasih cak Gusti Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah jelema nu teu syukuran ka manusia teu syukur ka Allah jadi urang bersyukur teh kudu ka jelema heula eta teh sarua jeung ka Allah urang keur cicing bae poe minggu hujan gede jol bae jelema poe cicing bae teu ka mana henteu tah teu ka mana ka yang dibere ku Haji Samsu 2 bungkus aboh molotot bae teu kicep-kicep bersyukur alhamdulillah kalau wudu heula Allahu akbar brek sujud syukur lantaran nyana dibere Haji Samsu 2 bungkus dek beli hujan duit teu boga ai jol aya pohara jasa pantai aya syukur ngaranna bersyukur ka jelema anu mere nikmat ka urang sarua jeung bersyukur ka Gusti Allah ngan dibuktikeun ku ari mah dibuktikan kos kumaha si bentuk syukur nu asli bentuk syukur nu asli tergantung jelemana lamun alim bitaklimihi kiai kumagan eta adalah bentuk syukur teu kudu ngomong lamun hiji jelema dibere ilmu ku Gusti Allah nyana daek magahan ngaji dek saurang dek duaan dek 10 dek 100 lu jelas nyana magahan ngaji tak eta bentuk syukur mun dibere ilmu teu daek dibikeun ka batur kufur ngaranna lantaran aya nikmat pemberian ti Allah teu daek dibikeun ka batur kufur nikmat dibere ilmu ku nyana ku Gusti Allah tapi teu daek dikembangkeun ilmuna geus alim bitaklimihi lamun aya kiai daek magahan ngaji eta ngaranna bentuk syukur geus syukur teh eta ka murid alhamdulillah aing aya sia ngabaturan aing ngaji
aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia. Eta ka jelema tah bersyukur ka santri, bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran, hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah. Geus eta kudu diomongkeun Gusti Allah bersyukur ka dinya teh sarua jeung ka Allah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema teh syukur ka manusia, teh syukur ka Gusti Allah. Bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun. Nah, santri ngan 3 bae. Mingguan teu jauh ti 5. Kitu ge mun teu hujan. Hujan hiji-hiji acan. Gas eureun. Kufur ngaran. Kufur nikmat. Lamun pemerintah biadlihi. Syukrul imam biadlihi, syukurna seorang pemerintah adil. Lamun aya imam ti mimiti RT datang ke presiden, tah eta teh ngaranna imam, nyana bisa adil, teu kudu ngomong alhamdulillah, teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah, dengan bisa adil geus bersyukur berarti. Eta bentukna bae heulana urang mah bentuk. Geus lamun aya lurah bisa adil, teu kudu loba omong, keur syukur ka Gusti Allah. Aya camat adil, teu kudu loba omong, syukur ka Gusti Allah, ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat. Bupati adil, eta teh kudu ngomong geus, Allah memuji, sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia, ku sia dipake jabatanana, pake jujur jeung adil. Sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil, sia teh kudu ngomong ka Allah, asajana ngalaksanakeun adil, adilna imam, syukur berarti ka Gusti Allah. Lamun sugih bisa dakotihi. Lamun aya jelema sugih bisa sedekah teu kudu ngomong, eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah. Lantaran mun teu boga nya teu bisa sedekah. Nah kuari dengan sedekahna berarti keur bentuk syukur ka Gusti, teu kudu ngomong-ngomong ka Allah geus. Henteu kudu asal aya pake miskin tah, asal aya butuh tah, eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah. Sanajan hatena poho ka Gusti Allah, nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bitalimihi, imam biadlihi, lamun nusugih bisodakotihi, etalah bentuk-bentuk syukur. Panjang mun didongengkeun tarif nama geus teu kudu bae heulanan. Ieu mah langsung ngabentukeun bae. Bongan aing mah ngajina jeung nu tilok mondok. Jadi haju ka harti panta. Oh, kos kitu. Daripada ngabudah ngomong bae. Lurah loba omong, ai jujur henteu, kufur berarti. Lantaran dititipan jabatan, nah camat teh jujur kufur, polisi teh jujur, abri teh jujur, bupati, camat, kuah bae, gubernur presiden, eta teh keur ngabentukeun kufurnya terhadap nikmat anu dibere ku Gusti Allah. Awas mamalana di akhirat. Mamalana di akhirat. Wari jadi menteri titipan ti Gusti Allah sarua jeung kieu hei Muhaimin, menteri naon ngaranna? Atau ini nama menteri gitu agama sangat menteri agama. Oh, itu si Surya bener kan itu si budak. Acak-acakan sana agama ini di dunia. Aduh. Surya cak bos ya Allah. Dharma 2 Ali 3 berarti. Aing titip jabatan kementerian sia-tia dijadikan menteri agamanya kade hiji ulah digunakeun ku maneh pake jang partai maneh petilu ulah digunakeun pake organisasi ulah digunakeun bate ieu mah secara nasional titip aing ka sia jujurkeun jeung adilkeun teh kudu loba omong asal sia ngalaksanakeun bentuk syukur ka aing geus aya aing bakal mere la azidannakum lamun sia henteu jujur teu adil kufur nikmat berarti sia aing geus nyadiakeun neraka jahanam jang sia lain jang sasaha teu aya sumput salindung aing mah nyeun tes 2 bae sorga jeung neraka sia jujur sorga sia teu jujur neraka nyaun masyarakat ke kabehan mun sia di akhirat lantaran di dunia teh jujur haju sia di akhirat dikasorgakeun aing cak Gusti Allah pasti di demo ku masyarakat embung aing eta ka Allah mah malah nu demo. Hai Presiden SBY, engkau telah diamanati
oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. 200 sekian puluh juta memandang dirimu, wahai presiden. Dan di dalam negara ini macam-macam yang harus dilindungi, mulai dari papan atas sampai papan selem kelem. Abeh ieu teh kursi teh kudu dising hade. Sia teh kan boga cabang-cabang jeung ranting-ranting melalui sub-sub, mulai diatur oleh kementerian-kementerian. Bila perlu tambah deui menteri besi kurang ngelolana. Kadituna terus aya gubernur per provinsi, aya kabupaten, bupati per daerah tingkat 2. Aya jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya kecamatan. Kabelah dituna jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya desa, aya arat. Tah. Sok laksanakan ku sia kade titipan ieu teh presiden teh. Sia jujur, sia adil, aingnya diakeun sorga. Sia teh jujur, sia teh adil, aingnya diakeun neraka. Sakitu bae. Andai kata masyarakat ku aing ditanya, jujur, henteu. Cak masyarakat, henteu. Ku aing moal dikasorgakeun sia. Aing deuk nanya, padahal aing nyaho, aing bepan pangeran, tapi tetap saksi mata. Tah ieu nu bakal ditanya, lamun sia teh jujur SBY, hai ku aing dikasorgakeun, aing di demo. Jore amat pangeran Allah di demo. Ku si Alek, ku si Udin, Jepri. Itu bagus. Nu mantak moal aya be. Amal nu henteu dibales. Amal bagus, balasanna bagus. Sorga, amal goreng, balasanna goreng. Neraka, janji aing. Padahal mah hak peto aya di aing. Sanajan maksiat bae ku aing geus kasorgakeun batu kumaha aing aja aing. Sarua jeung baju sia. Baju ieu teh tiru ku daki dek dika lamarikeun bae atuh kumaha sia bae nu sia. Ieu geus nangis trika tapi na dek diteuneuh di luhur hau atuh kumaha sia bae. Jabatan manusia ieu ngan meureunangan saimah-imah demo. Pak, kunaha? Ai itu can diseuse dadabun itu diwakalikan jero lamarikeun ai ieu menangis trika kunaon dikahaukeun. Kumaha abah bae nu abah. Bah, abah kudu kagrogolkeun we nya. Emang kunaon? Salah nempatkeun, bah. Ai sapatu sokna di hulu apa di suku? Di hulu. Bener ieu. Kopiah di hulu apa di suku? Di suku. Atuh bener ieu mah abah mah dosisna tinggi kuduna ieu mah. Tah, berarti kan teu adil. Lamun sapatu dipake di suku adil, lamun sapatu dikahulukeun teu adil. Lamun kopiah dikasukukeun teu adil. Tah, kuari teh kos kararitu tah lamun kurang dibuka mah jelema teh loba nu teu araradi. Nah, ieu balikeun deui aya nu bentuk syukur. Syukur teh geus teu kudu ku omong, langsung digawe. Boga ilmu urukeun bentuk syukur ngaranna. Langsung ka bentuk bae mah. Lamun jadi pamimpin ku adil bentuk syukur geus teh kudu loba omong. Lamun boga harta ku sedekah bentuk syukur. Langsung teh ku Allah dibere sorga-sorga bae geus. Dibere sorga ngolowong biasa sabenerna mah ieu lurah teh geus babari jasa tinggal ngalengkah doang ka sorga. Tinggal ngalengkah doang plak sorga. Lurah mah babari jasa asal bebeneran ngurusan rakyatna. Ketika teu bebeneran ngurusan rakyatna, wayahna ka sorga mah ka sorga. Ya di sate sakedeung. Bangsa 1999 tahun lah. Kaya antara muji jeung syukur. Alhamdulillahilladzi sadaya puji Gusti kagungan Gusti Allah. Puji nu opat tadi adalah nu Gusti Allah walil murad alilam bidzalik. Ngajelaskeun puji. Apakah nu dimurad teh ngan sakadar nganyahokeun kana pujian lil imani bihi karena iman atau memang ngalem langsung ialah itimal apiadu hasalis wujudkeun nu sabenerna mah sakumaha dina surat Kahfi. Geus kasimpulanna nama seluruh puji kagungan Gusti teu aya anu hak puji salian Gusti mah. Aya kitu kunaon Gusti make jeung hak dipuji. Gusti ma allazi khalaqas samawati wal ard anu ngadamel 7 lapis langit nu ngadamel 7 lapis bumi. Dijelaskeun ku Gusti Allah samawati wal ard khassahuma bi dzikri henteu manusia henteu hewan henteu gunung henteu laut
lantaran panggede-gede makhluk Allah langit jeung bumi. Azamul makhluqat lin nazirin nu kadele kurang panggedena langit, nu kadele kurang panggedena bumi. Datangkan dibentuk-bentuk kurang teh dibagi-bagi ku manusia, datangkan 5 benua. Benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, benua Eropa. Lamun sabenua Asia bae ge, aya Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Utara, Asia Selatan. Wah, luar biasa. Kitu kene Amerika, kitu kene Australia. So buade kumaha meureun tah sa Asia teh. Mun kurang di lempangan bae mah lempang hayang ngurilingan bentukna sa Asia bae heulanan sa benua Asia. Kudu pamit heula ka keluarga. Amit ieu mah hitung-hitung paeh bae. Emang gua hayang kuriling-ngurilingan benua Asia ngan lempang. Cek keluarga geus dadah. Moal ka panggih pasti ieu mah ieu. Moal ka panggih deui, moal ka udag. Gede teh gede. Gede sa Asia teh gede. Amerika gede, ngan pang gede nama benua Asia, pang letikna benua Australia, letik nama. Tapi gede Asia, nomor kedua Amerika, nomor ketiga Eropa. Nah, gede jasa, encan lautan-lautan anak. Langit ke pohara jasa, langit. Teka dulu. Tungtungna langit di mana teh nyaho urang. Teu nyaho urang teh tungtungna langit di mana. Aju ku urang mah kadeleuna ngamparkan bumi, tapi nurut cek ahli astronomi, ahli palak, bulet bumi. Bumi bulet, komar bulet, bulan mata poe Samsun bulet, Zuhra Zahra bulet, Samsun Zahra mata Zahal Zuhal bulet. Planet anu 12 barulet kabeh Jupiter dan lain sebagainya barulet. Dia ngabogaan poros kabeh ge ngabogaan tempat lempangna wa kullun fi falakiyas bahun kurang sok dibaca pan di surat Yasin wa kullun fi falakiyas bahun wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki lantaran teu ngarti atuh henteu nyaho maksudna teu paham dibaca mah dibaca bae. Padahal mawal qamara qaddarna kaula nu agung geus nakdirkeun geus mastikeun al qamara kana perjalanan bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila aya manzilahna nu mantak aya manzilahna di ilmu falak teh. Ieu teh keur manzilah naon ku ari di bulan naon? Ngitung ti April, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, Afhamtun. Berarti ayeuna dina hamal burujna teh lamun April, Mei, Maret berarti marhutun. Maret hut dina manzilah hut berarti. Geus engke aya usna aya 9, geus aya manzilah-manzilahna. Wah, beuki angel wae mondokos kieu. Geus angel bagian. Geus engke aya jat samsonan kitu simal, aya janum. Apamtun Maisanhul Yuljahul Agasus Sepsun Jun Burujun Simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ini adalah buruj Simali. Berarti perjalanan matahari adalah kaler. Okbizun Nop Asdun Deskozun Abdal Janjantun Septun Tun eta adalah Janubiun kaditu. Berarti ke burujnya adalah Simaen Janubi Kidul. Mata kurang 2 bulan geus teu kudu hese ka kidul apa kaler kidul apa teu 3 bulan apa heula bulan naon ieu Maret oh marhutun simali deuleu ku kabelah kaler tuh teu kadeuleun bulan age susu eta bae nu kadeuleu aya manzilah engke aya manzilah dabron manzilah mah macem-macem tadi nu almupalak wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim sehingga nyana balik deui kanu awal. Engke di manzilah nu ieu tas, poe ieu manzilah nu ieu, poe ieu manzilah deui, poe ieu manzilah deui. Sapoe-sapoe nyana pindah-pindah manzilah si bulan teh. Engke geus aya 30 poe, balik deui nyana qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjuni hatta 'ada balik deui. Al urjunil qadim kas kanu baheula deui ka awal. Kitu jeung kitu wae. Gitu jangan gitu la syamsu yang bagilah antudikal qamara moal aya bulan ngudag-ngudag mata poe
Mual aya panon poe ngudag-gudag bulan hartina lantaran aya porosna masing-masing mual ngagiclek poros maton panon poe pindah ka poros bulan. Atau bulan pindah ka panon poe. Tukerannya nacak bulan sia di dia dirinya. Wow. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar mual aya peuting miheulaan berang-berang miheulaan peuting atuh geus aya dina jamna lantaran melalui panon poe melalui bulan bakal kanyahoan poe bakal kanyahoan di jero poe engke aya jam la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar geus dijelaskeun ku Gusti Allah ulah hese-hese wa kullun fi falaki yasbahun aya paranti lempang-lempangna kareta cek tukang babadean mah jeung Garut papan loba kareta naon sababna sia eta kareta lamun aya jalan teh sok dimake papalang gitu kan ya kan kareta tek aya pintu sok di papalangan gitu babadean tadi Garut mah naon sababna sia atuh sababna beusi aya motor ka ditu lain kunaon beusi kareta mengkol ka dieu khawatireun tuh kan eta wa kullun fi falakias boro-boro bulan boro-boro panon poe kareta ge aya porosna wah hese-hese teuing tanu mah diatur ku ilmu palak geus asal palakna salah be salah nanggalkeun salah lompat ka mana ge salah buatan Yahudi teu percaya aing mah sebab Al-Qur'an geus boga palak sorangan wa kullun fi falakias bahun teu percaya sia bodoh aing mah boga palak sorangan mantap Kiai galak ka muridna, aji palak. Kula digalakan ku abah kula. Aji sia palak, jang sia bae heula batur onaman. Sebab naon? Di akhir ternyata Yahudi neuk mengkol-mengkolkeun urang. Rumus nu kuari teu bisa nyieun sorangan. Dijieunna ku Yahudi bae dek nuturkeun eta. Dek nuturkeun eta lolos. Tapi kan wa kullum fi falaki yasbahun. Ih, atuh urang mah bisa nyieun sorangan rumus Islam mah. Rumus di Islam nyieun sorangan urang teh nyieun geus beak tahunna tahun 1200 kuari tahun 1400 tinggal dijieun ku sorangan Masya Allah hese-hese amat daripada urang nuturkeun ka Yahudi can puguh can karuh ini ngaji ke mana sih Itulah Gusti Allah teh nu mantak sadaya-dayanya nggakeun puji nu Gusti lantaran Gusti manu ngadamel 7 lapis langit encan kadituna aya aras encan kaditu aya sidratil muntaha encan kadituna aya rob-rob encan kadituna aya kolam aya lauhil mahfuz Masya Allah berbagai pengalaman para rasul diantara Kangjeng Rasul urang ketika Mi'raj boro-boro sasaha malaikat Jibril ngan datang ka langit ka 7 bae pamitan malaikat Jibril tidinya teh Muhammad teu bisa kula mah naik ka luhur terus lantaran wilayah kula mangan sakikieuna bae cak Kangjeng Nabi mah nyai ti handap babarengan datang ka dieu ai kula ditinggalkeun hayu bae embung lain wilayah Jibril embungeun ngalengkah nu lain wilayah jujur jas nah tuh ai lurah camat Gusti Allah nu agung bupati dan lain sebagainya lah hese nengan jujur embung ih cak Kangjeng Nabi milu bae saeutik mat cak malaikat Jibril hampura mun kula saeutik bae ngalengkah tutung kula lain wilayah kula atuh pamit cak Kangjeng Nabi teu bisa hartina deuk menghadap ka Allah teh teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan ka Gusti Allah eta teh hakikatna mah kos kitu zahir mah bisa dibarengan batin mah tetep bae sorangan ka Gusti Allah urang ayeuna babarengan ngaji batin mah masing-masing ka Gusti Allah anu geus neulean jam bae kebal teuing teh kiai batin mah masing-masing tah ieu ge urang teh hudang ti peuting sorangan ka Gusti Allah tadarru Masya Allah hanya Allah nu apaleun hanya Allah nu terangin kadeukeutan urang jeung Gusti Allah hanya Allah bae jeung dirina nu nyaho karasa deukeut jeung henteu na jeung Gusti Allah karasa jasa deukeutna jeung jauhna jeung Gusti Allah wari urang kieu maksiat mabok kabeh ge teh boga perasaan jauh jeung Gusti Allah boga harta teu ngazakat eta ki haji
nu hartana berlipat dari zakat dirina teu bisa dibohongan nuranina asa jauh jeung Allah kuari deuk we urang boga harta kabaraha zakatna aya 20 juta mah plek 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 di nolkeun hate bentuk ibadah ka Gusti kakarak sakitu ge asa deukeut jeung Gusti asa diseri-seri Allah teh asa seri jeung Gusti Allah asa kos kitu kuari zakat keluarkan puasa orang normal sholat biasa orang tahajud asa deket biasa jeung Gusti Allah Masya Allah coba ge nu sok tahajud mah udang isuk-isuk moal aya marah moal aya jelema nu sok udang penting moal aya marah naon sababna sebab asa deket jeung Gusti Allah isuk-isuk diuk di meja dibawakeun kopi jeung henteu bakal moal aya reaksina naon ka pamajikan moal aya keur dibawakeunana malah cek hate lah ning teu kudu ngarepotkeun tapi lamun urang kerek bae hudang subuh kaberangan mandi gejebur salat subuhna sakieu kunutna isin pan luhur kieu besi anu yang serikeun sakieu Allah mah di mana kaberan anak kadinya bah pan kunutna di dinya kaluhur keur salat ge goblok ngomong dia beres sholat langsung ke meja eta ketin marah di hei kopi atuh tuh kopi atuh gue kopi naik mali atuh pan duit tadi beres sia sok ngomong ayo gua tunggu sebar marah luar biasa geus bae dikerokkeun bol seng tah langsung tah tadi mah paroe kuring macang pamajikanna seuri we bebeja emang eta karasana kumaha kopi geuna heuy, tambah bawa seng, paingan pek deui. Goblok sia cakna. Eta akibat teu penting teu hudang mamarahan. Mamarahan. Nah. Iyalah Gusti Allah ieu keur carita alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah teh panu ngadamel 7 lapis langit. Masya Allah, encan nu lain-lainna. Haju eueuh nu nyaho kalegaan langit. Wal arda jeung bumi. Di jero bumi teh wah tersimpan macam-macam aya minyak di jero teh aya solar aya besi di jero teh logam perak emas dan lain sebagainya aya emas onom teh kudu jero taneuh di Brebes ge loba tah emas mah tah eta loba jasa tah eta tersimpan alladzi khalaqas samawati wal mantak puji ka Gusti Allah Masya Allah nu mantak disebut samawati wal padahal mah gunung aya laut aya nu kadeuleu ku urang panggedena langit jeung bumi naon deui wa ja'ala zulumati wan nur jeung Allah ngajadikeun popoek-popoek wan nur jeung cahaya-cahaya ai di dieu zulumat mah dijamakeun ai nur mah teu naon eta teh rahasiana lantaran ay zulumat masababna loba jasa mantak wa jamaah dunahu Allah ngajamakeun kana zulumat ay nur man talika sati asbabiha lantaran loba pisan sabab-sabab zulumat poek maloba jasa hiji tertutup poek kadua poek tina sinar ilu poek tina matahari mencakup kana poek ku kabodohan poek eta macam-macam lontok zulumat luar biasa lobana geus dijamakeun ku Gusti Allah tah langit bumi nangieun Allah caang jeung poek nangieun Allah geus nu Allah atuh kabeh ge mantak naon atuh urang menta cacaang tina popoe ka Gusti Allah eta ka Gusti Allah cacaang teh cacaang sinar lampu cacaang sinar mata poe cacaang sinar bulan jelas tah cacaangna tuapin paling sulit cacaang mata batin nur teh mencakup kana cacaang hisi zahir jeung cacaang batin jero hate lamun geus caang Quran kadeuleu per huruf rahasiana tersingkap jelema maksud-maksud jelema kanyahoan lamun urang geus caang mata batin sieun urang teh tembong ka Gusti Allah caang mata hate ngaran
aya pengajian caang mata HTA orang neangan cacaang ngaji neangan cacaang ngaji mah neangan cacaang nu tatarina teh nyaho rukun salat barang ngaji nyaho caang bray nu tatarina teh nyaho rukun wudu barang ngaji bray nu tatarina teh nyaho kredit haram bray gaji mah ngaji we tapi poek bae tetep. Jadi ku Gusti Allah can dibukakeun teh encan datang kana ner caang encan. Ka karakter sikap saya tik we teng kayak nutup deui. Di majelis mah terbuka, asal keluar di majelis nutup deui. Teh cacaang eta dua hese teh tandem mantak. Loba ulama ninggalkeun umatna heula lah neangan cacaang we heula. Di jero kamar di gunung di leuweung neuk neangan cacaang abeh ulah tagoyur ulah bimbang ulah robah lantaran cacaang ieu teh kadang-kadang kalimpudan begitu urang geus boga ilmu caang kuari bisa beramal caang bikeun ka batur ojol jeung duit poek cacaang nyieun pondok pasantren nyieun proposal ka Pemda poek nu tadina pasantren salap modernkeun ku urang poek lain hayu beki caang beki poek nur buatan Allah penta ka Gusti janu Gusti urang boga tanaga ti Gusti penta supaya tanaga gede lamun urang make medis tanaga make gede make suplemen suntik ke gedekeun bae suntik mati Abeh gagah ketergantungan terhadap obat medis. Tapi aya gagah teh ya, gagah ruhani. Maca Quran jadi gagah batin, maca sholawat jadi gagah batin. Berani hudang malam, tapi lamun make pel teu berani hudang malam. Gagah biasa. Make obat ieu obat itu ketika hudang peuting puyeng. Digisik-gisik mata. Wah. Ayat anu hayang hudang peuting teh kan ayat jelema tetep bae nya encan dibukakeun dipantaukeun huluna ge. Kunaon hayang hudang aing tunduh jasa. Aduh geus puyeng jasa handeuleun anggal deui golepa. Awak pagagah tinju mah bisa, ngalawan peuting teu bisa. Tapi sering maca Quran, sering ngaji, sering maca sholawat. Begitu hudang jam 2, Masya Allah nikmat jasa langsung hudang ngala wudu set Allahu Akbar pas tahiyat teh salam deh hees sarwana tapi nu jelas jana waniun ngalawan peuting teh eta lah ieu lah wa ja'ala zulumati wan nur summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tapi jelema nu kafir mah mengkol nyana ka pangeran. Sakitu geus jata mun ditanya langit buatan sa Allah, bumi buatan sa Allah, nu boga poek sa Allah, nu nyieun caang sa Allah. Iman atuh sia ka Allah, moal ka Isa bae. Blot kafir. Nu nyieun langit bumi sa Allah, nu nyieun caang jeung poek sa Allah. Percaya tuh ke Allah bahwa Allah teh pangeran. Ente abdi mereka patung mae. Jelema kafir teh kararitu. Mata hatena teh dibungkus ku Gusti Allah, teu dibukakeun hijabna. Padahal mun secara ilmiah geus caheun nya ge. Saha nu nyieun atuh langit ti mimitina jeueul mun lain Allah. Eueuh dongengna langit dijieun ku sa, eueuh dongengna bumi dijieun ku sa, sedengkeun aya makhluk pasti aya khaliq. Telusuri melalui ilmu filsafat bakal kapagi pasti aya nu nyieun budak teh angan nu nyieunna moal kapanggih kecuali Allah percaya tuh henteu deka batu bae geus jelas ieu teh langit ciptaan Allah bumi ciptaan Allah poek jeung peuting teh ciptaan Allah tinggal percaya bae atuh iman Allah teh pangeran tapi tetep bae summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Endahan mengkol jana mah ibadah teh nyembah teh ka Tritunggal Maryam Bunda Maryam pajal pangeran Isa masih pajar pangeran batu patung pajar pangeran kayu pajar pangeran naudzubillah min dalik nandakeun bahwa Allah
teh pangeran dalilna aya dada melanana naon dada melana langit bumi poek jeung caam teu arti mun aya dada melana eueuh nu ngadamelna pasti atuh pangeran teh Allah lantaran aya dada melanana. Kangjeng Nabi Adam seluruh nagaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil legana diesian ku 39 sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah Qabil ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua lalaki awewe lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis model berbes lah gitu rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bayi kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol be iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis bakalan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu oh Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tabil cak jurig ya pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah
eta bohong eta ti dituna eta mah bisa abah bae abah teh dedeun kaki Habil ka adisian nu mentak dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo habuk ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ye ge cak Abil cak Kobil teh aing tetep bae embung kajen kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Kobil ubah abah bae iya nu bener ye utar atur nikah ye aya gitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ye manya ai kula dikawinkeun ka nu kurang geulis ari Habil dikawinkeun ka nu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Kobil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin ka nu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah dalah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah emang Abah bangkawarah ya mulai ta eta lamun sok nyarekan Abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikupaya duaan dan sok nyarekan Abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran Iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajen kukumaha kula mah embung kajen kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumaha kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang Ike banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu eta isin gengsi ya gengsi urang mah panturunan sorga moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati ditunda eta ya Allah eta kos kitu
yes nyen korban ku ari mah nyen korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak ku seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjorena nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah tah nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komaha ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing teu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas udah loba ngomong cak Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun eger ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah tah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi
sifat kemanusiaan apa aing teh diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kanjeng Nabi Isa ge teh diturut jah heueuh tuh Kanjeng Nabi Adam ge teh diturut jah heueuh atuh kong aing ade kitu mantap tenang Kanjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab Nabi Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil mah kibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukubila min ahadihima ditarimana ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae didinya terobah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh ulah ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma laim basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula bahasa lagi daheun Habil ka deuk ngabunuh bae jak urang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak deuk nampiling ka kula kakak deuk nyabok ka kula kakak deuk kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring mah moal kudu males uluran tangan kula mah moal nyabok ka kakak kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah da cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh
Ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampaikeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh engke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabua sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran Kanjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kanjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males kaeta dibatak al-qatil wa maqtul pindah habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang sia ngomong ka situ balang nasehatan sakadarna wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu kusabab dikumahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kanjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis teh aduh teu kumaha aja can orang anu dibunuh japan ieu manusia kakara kayak urang doang ngomong we nya di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna hai oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis masya Allah tuh gitulah kobil teh oh jaheuh babarinya eta iblis nu hiji pae kakareta kada pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus bisa sih kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku kobil gejretkeun kana huluna gujret kieu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin
nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatlahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae nalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus payat kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluar mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul baik dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha ke moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam Allahumma ya qadiyal hajat Allah